Geus buku ngarokok teh mau bunuh. Teu teh audut dua bapak cicek ibu cek ini ieu mah teu teu cager teu. Jawab si Pari atuh cager teu. Dijawab yeuh sabenerna mah mentak diundur teh teh cager. Bisi aya urang dieu tatangga meuli TV urang nu panas 10 teh ku koron tatangga anu kotor kenapa naik ke silah urang panas teu brek teh ku koron nah jelema panas angke teh jelema ku koron ku corona kenapa buru-buru tanah ka dokter Bukan aku ayo. Bisi kena corona. Alhamdulillah Pak. Sadayana. Ciri jelema nu corona teh apa? Siap. Panas. Kaduana ciri jelema nu corona teh naon? Leungit rasana. Leungit. Pak punten Pak Rasa punten. dia mah bisi aya urang dia geus kurang kaera. Geus leungit rasa kaerana eta teh berarti ku corona. Batur ngabring kemaahan si eta karon ngari aya gitu. Aya gitu. Batur Jumaah karon ngari si aya gitu. Ditanya teh aman kunaon teh Jumaah? Pokona teh ada urang mah panasan nya. Aya gitu aya. Hah? Aya. Ya Allah ka eta teh ku corona. Tong jauh-jauh corona itu corona teh. Beres ya? Raden naik ke madrasah, Raden naik di molang ke madrasah, pedah di sunat. Arahnya kene kaboli emas. Rejeng di anak-anak emas. Aduh, eta di madrasah lain cicing leungit teh cangkel lagi ada. Daya kada leuwih batur. Aya di aya. Hah? Ada daya. Aya. Ya Allah, eta euceung ni jujur. Ya Allah, berarti eta itu corona teh. Di madrasah baik selawatan ya ayo ada rekan baju batur. Majar teh tadi nama eta teh ku abi eta teh. Ngan tungtungna sore. Eta kan baju batur. Aya gitu aya. Aya gitu aya. Kalau gitu lalu corona teh sebenarnya mah. Lu corona kan gitu. Terus, nya, gede kasawah, komik cari, ayo ngutru, pada sawah mana saat cari, nak kamu batur, ayat gitu, gitu, corona, kudu nama salawatan ibu nya kekocoran, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana yang besok cai nu motor cai salawat apa ka setiap pare bilang puter bilang budai kene beuli akan pare anu salawatan ku urang urang motif atuh ieu mah dina pokoknya ari mutu da sasini eta mah sareng kita mah hayo banyak cai atuh teh kuku kasih beuli terus ya gegero di bumi gegero masuk gegero lain putu kasaki kena hayang hulu asin dah hayang hulu asin maka orang silang teh tako kuya asin buluna balik gegero salawatan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana beres gegero tuh nisita bisa balik salawat bisa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana ngasuh oro bisa balik salawat Mana? Naik dari orang cicik Naik mana? coba balik salawatan
Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana. Terus ya. Balik dapat selawatan. Balik nyetrika selawatan. Ngecek di kolokan pesaknya tengah pangi duitan tidak kopet duitan nah celana duitan dan pasang kopet mani 100.000 nyawa yo berikan nyebut dulu pasti ketepan yo kesalah kita datang assalamualaikum soalnya ya dah awak perak mau duit 100 ngajawab lagi dan salah. Nah, cenani menyentak itu ngajawab aja. Banyak aja. Apa nih? Tidak kopi ayat duit 100.000. Nyumputkan salipuh tinggi pemanikan teh. Oh, eta melawak wah. Kumaha salakina tenang. Kau nampak pakai duit sia. Eta teh duit sia. Duit sia kumaha? Duit sia, duit sakit itu disebutkan dan kapan? Betapa pemajikan makan, tong salipuh. Lu ngawadul sok asusul, lu ngawohong sok karobot, lila oh. Apa nih wah? Terus ya? Nah, mana jujur weh, kada minta ke bensin ke kudu darah laki beri. Baru udutnya, artinya, hah? Nya udut gak kopi kan? Kayak bicara cina, ngopi baru udut cina mana? Wasa, nyobaan tak apa itu, sok cobaan ngopi baru udut, dah hese aku. Nah kalau udut, hese, jangan mana? Waduh kan? Nunggu dah masakan ewang. Buat kopi tuna kopi nak utuh lain barang yang ngopi ayah ngopi jangan tahu nih lamun tunuh cina ustad ngopi nyobaan ngopi beres ngopi lo PS di brak nah pas suka panggil ke ngopi jangan tadi carekan salah kita ente ngopi jangan ke ngopi banyak gede supaya terbunuh beli PS ada PS salah kayak ngopi nah ngopi na ulah diseepkeun kalau bisa gelas dulu tak uyuh masih tenang na terus akan ada di beureuh teu kamor mau dulu lain aneh lain ya pikir nanya kayak gitu kecil kayak ini dina rokok kayak tulisan gitu kayak gambar di korok terus bayah gitu nyata bapak kayak tulisan merokok membunuhmu terus buku ngarokok yang membunuhmu terus kaya arunut bapak cek ibu cek ini ya mah cek cager jawab si pas cager dijawab ya sabenerna mah mentak udur teh kate cager mentak udur teh kate cager sok nyobaan ka rumah sakit aya teu si bapak-bapak kerimpus pelingun udur aya teu mentak udur teh kate cager nah si bapak-bapak tong ewe bisi jawaban si ibu ieu apaan Pak Ustad cek Pak Ustad teh ngarokok teh kate hukumna teh naon makruh ngarokok teh hukumna teh makruh ciri-cirina henteu arok teh makruh ibadah leutik teh moal ditarima lamun kahalangan ku perkara anu makruh mentaknya kasalaki teh mentaknya rame ku sampe kate makruh bapak-bapak ku sababnya kok rokok teh makruh mentak buru-buru kudu diduru ku sabab rokok teh makruh mentak buru-buru kudu diduru aya bapak teranuin cek menyuruh diurut gitu ingat di beretok kayaknya si Eka tuan urut Tisma di SMA kayaknya si Eka tuan urut penyuruh ditanya Eka mana kudu duit di beretok ngatasian paet
tidak mau korek.